2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi nabiyya ba'dah amma ba'du. Anu jadi kahormat puji wiwah syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalaya takdir di manehna teh urang sadaya tiasa riung mangpulung patepang lawung patepang wajan dina raraga walimatul ursi. Anu mudah-mudahan kempelna urang sadaya dina ieu patempana ngajantenkeun hiji berkah dilancarkan ieu acara, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat wiwah salam mugia salamatia dicurah dilimpahkan ka paduka Rasul wasta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahilap ka para keluargana sahabatna Nabi oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur wilujeng suping kasadayana ibu-ibu bapak-bapak ti pihak istri sinarang pamaget oge kasepuhna ti rombongan pangan calon pamaget anu kasimkuring dipikawat pisan. Tahilap kasepuhna calon pangantin istri kasadayana keluargina oge sepuhna anu sami dipirhomat. Alhamdulillah simkuring ngadek ti paginan hadirin teh wireh kapencan salaku panata acara bade ngadugikeun sababaraha acara anu baris kasanggekeun. Nah ieu teh antawisna anu kahiji mangrupi bubuka anu sakanten ku simkuring ayeuna nu didudukeun si nepangkeun wastapun Arina Hak Rahman, nepangkeun Nafisa Ironis Ramadhani. Anu kadua pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku Panggesa Ustazah Ujang. Anu katilu mangrupi nyarengkeun ti wakil atanapi sesepuh calon pengantin pamengget anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Hidayat. Acara kaopat panampi ti wakil anapi sesepuh calon pengantin istri anu baris didugikeun ku pengantin Bapak Ali. Kalima acara simbolis. Kagenep mangrupi acara anu utami akad nikah ijab qabul anu bade dipimpin ka petugas di kantor urusan agama KUA. Anu salajengna acara pamungkas dina ieu acara sareng tapi mangrupa doa anu baris didugikeun ku Ustaz Wahyu. Hadirin sadayana anu kusimkuring dipahormat supados teu nyangkung kana waktos sumangga ieu acara urang buka wae ku kanggus basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ieu acara atas kurang sadaya dibuka tah kangge acara sarjana urang langsung wae nyaeta acara kedua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris didugikeun ku pangarsa Ustaz Ujang. Hatur nuhun ka pangarsa Ustaz Ujang anu nembe rengse ngadudukeun pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Langsung wae ka acara anu katilu mangrupikeun nyareta ti wakil anapi sepuh calon pangantin pamengget Anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Hidayat. Mangga waktu sinareng tempat disanggeupkeun. Salajengna acara kaopat panamitan ti wakil atanapi sesepuh calon pengantin istri anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Ali. Mangga waktu sinareng tempat disanggeupkeun. Salajengnya nyata simbolis anu bade didugikeun ku wakil anapi Ibu Ramana calon pangantin pamengget sakantenan langsung ditampikeun ku wakil anapi Ibu Ramana calon pangantin istri. Alhamdulillah ayeuna nicak kana acara anu utama ijab qabul akad nikah. Nampung saeuceuna acan dijalankeun simkuring umajang kasadayana nu tah hadir. Urang sami nyakseni kalayan panyuhun pangrojong doa mugia sagala rupina aya dina lungsur rangsang, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ka para wargi sadaya hayu urang sami nyaksikan lumangsungna ieu acara, namun hapunten anu kasuhun ka wargi anu kapun murangkalih supados ditertibkeun oge saena HP dipareuman atapi dijemplingkeun silence. Hiji deui anu katintang pentingna sadadana ijab qabul akad nikah payuhunkeun urang kalerpen da sanes cepate dikeutulkeun mangga heureuy.
Alhamdulillah kadika tos rengse mudah-mudahan janten karungi anu sakinah mawadah warahmat amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah acara demi acara atos rengsa rincak ke acara anu terakhir nyaeta doa anu bari disujikeun ku Pangeran Ustaz Wahyu. Tina sateuceuna sim kuring nyungkeun hapunten bila aya cariosan anu teu ngeunah kana Mama Sumarobah kana baya nyangkut kana pujit sim kuring mukeun hapunten ti sim kuring dalam cakap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.